Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Surutu jami takhir isnani ari syaratna jama takhir etaya 2. Aniatu takhiri kahiji niat ngahirkeun. Wakod bakia min waktil ula, padahal masih kene waktu anu mimiti anu awal. Kusabab kagok aya dina kandaraan, kusabab mamangkatan jauh, dohor teh arek di kosor jama takhir we. Jadi diniatan dina waktu dohor teh aek di jama takhir we engke geus tepi kana tempat tujuan, ditarik dohor kana asar umpamana. Mayasa uha waktu numahi kana eta salat. Jadi waktuna mamahi kene cuman engke we di jama takhirkeun anu tadi teh meunang teh kudu nyumponan syaratna, aya syarat-syaratna. Jeung kadua wadawamul uzri kusabab langgeng uzur ila tamami saniyah nepi ka sampurna salat kadua. Langgeng uzur teh anu tadi teh ya bahwasana lamun teh mah teu damang atanapi mamangkatan anu seja mangkat jauh anu lumangkuna 2 pamondokan lamun di Lempangan mah. Lamun ku Lempang lain ku kandaraan atawa jarakna sekitar 82 kiloan. Jauhna niatna niat kahadean silaturahmi atanapi niat anu dipikarido ku Allah. Lamun niatna niat maksiat mah maka teu meunang, teu bisa ngalaksanakeun jama takhir. Hartina jama takhir teh waktu anu mahi waktu dohor ditarik kana asar. Tuluy ngadegkeun dina waktu asar teh salat 2 rakaat, heulakeun asarna sabab anu boga waktuna. Sanggeus salat asar 2 rakaat adegeun deui salat dohorna 2 rakaat, niatna lain jama takdim tapi jama takhir. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.